A'udzubillah seteker bener kena jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ajmaman. Falasbahu ta'zum bisyarafil arwah, maka utahi pirang-pirang jasad ku agung ya asbah kalawan mulia pirang-pirang ruh. Fa in kanatir ruh, maka lamun ana apa ruh-ruhe arifatan billahi ku kang marifat ing Allah, muka syafatul asrar, muka syafatun li asrar zatur kang muka syafah kadu pirang-pirang rahasia zat, kanal badanul ladzi tawa alaiha aziman syarifan, maka ana apa badan kang awangku ya badan alaiha ing atas ruh syarifan iku kang mulya, Gabasu minul anwar kang den alap minhu saking badan apa pirang-pirang cahaya, wal asrar lan pirang-pirang rahasia, wa tabarraku bihi hayyan wa mayitan lan den alap barokah apa bihi kalawan badan saking arah urip lan mati. Yazdahimun nasu ala gabrihi lan dadasakan sapa manusia ingat tasekuburan badan, wa yustasfa biturabihi lan dan alak waras apa kalawan tanah kuburan badan. Mun urang keur ngabahas masalah wadah jeung nu diwadahan, bisa mulyana wadah teh kudu diwadahanana. Gelas eta bisa mahal ketika diisian ku cai susu aya hargaan. Gelas eta bisa dijual mahal lantaran aya kopi. Gelas eta bisa dibareli ku batur lamun di jerona aya cai esan. Ketika gelas eta kosong atuh ditoler-toler bae ku batur lantaran eueuh eusian. Atawa aya eusianana cai aqua 2 tang ngabudeg-deg beteng. Gimana nginum cai aqua ngabudeg-deg nu teu akur mah. Jadi tergantung kumaha eusina sakumaha kamari. Nah iyalah. Jadi wajadta zurub mutafawiyatan fi syarab walulu ala hasabi mazrupatiha. Nilai kumaha nu diwadahanana baik asbah awak ngawadahan roh, atawa azminah zaman, atawa amkinah tempat. Zaman bisa mulia lantaran di zaman eta ngawadahan nu mulia. Tempat bisa mulia lantaran ngawadahan nu mulia. Itu keneh jasad bisa mulia di mana ngawadahan nu mulia. Cek di dia fala asbahu awak-awak urang ta'zumu bisa mulia bisyarafil arwah ku mulyana roh. Fa in kanatir ruhu arifatan billah, lamun rohna ieu jelema roh anu makrifat ka Allah, anu geus mukasyafah kana berbagai rahasia zat Allah, atuh badan anu ngawengku kana eta roh model kitu agung tur mulia. Awak urang bisa mulia kumaha eusina, kumaha rohna. Moal kaharti lamun urang nyaritakeun hiji jelema potongan awakna mah hideung, potongan awakna mah jore. Mun diangsongkeun ka awewe moal aya nu bogoh, leuleuh kumisna hideung lain putih lain, berem. Yang songkeun boro-boro ka parawan karang dage nyana ngajebian teu laku. Jelema hideung, jelema pendek, nu leuwih jasadna.
tapi ketika seseorang mengasingkan diri ke gunung, ngasingkan diri ke leuweung, ngasingkan diri di jero kamar bae, geus teu hayangan milu-milu jeung karamean dunia, istuning ka Gusti we juntru. Diatur ibadah ka Gusti Allah sesuai aturanana. Matana diatur Gusti abdi dibere titipan mastaguk mata ku Gusti. Cak Gusti ulah sambarangan dula deuleuh sakahayang nafsu anjeun. Maka abdi rek ngagunakeun mata titipan ti Gusti rek dideuleukeun kana aturan-aturan Gusti, moal dideuleukeun sesuai jeung nafsu. Abdi beat ka guru abdi rek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti sesuai jeung aturanana. Matana teu pernah jelalatan. Boro-boro awewe nu jore nu geulis ge geus bete hayangeun we. Neuleuh pemandangan dunia teh sakadar tafakur we ka Gusti. Begitu neuleuh gunung, Gusti Maha Kawasa, Gusti nu ngadamel gunung. Begitu neuleuh laut, Gusti Maha Kawasa nyieun laut, raja mana, presiden mana, jawara mana nu bisa nyieun laut moal aya. Begitu neuleuh kota, Gusti kakawasan, Gusti presiden mana, raja mana nu bisa nyieun nagara jeung kota. Pas kabeneran aya nu geulis, Gusti kakawasan, Gusti nyieun makhluk, Gusti geulis amat, hayang abdi. Aduh, cak Gusti sia suka yang tungtung gitu. Apaan hayang genang Gusti? Sebenarnya mah abdi hayang jasa. Ngan teu nyambung aya abdi hayang jasa nyanan teu jasa. Da ieu lah digunakeun ku urang sesuai jeung aturanana. Geus puguh salat, geus puguh puasa, geus puguh zakat, geus puguh haji, geus teu kudu dicaritakeun. Urusan para wali lain nyaritakeun anu wajib jeung nu fardu, tapi bagian-bagian nawafil jeung fadilah. Seakan-akan ngalaksanakeun nawafil eta kos fardu dina pada istiqomahna, teu meunang ditinggalkeunana. Geus bedang ke jelema anu dumadeus ka Gusti per detik jeung per menit ketika tinggalin aya qadha. Lain bae nu fardu jeung nu wajib, qadha teh sunah dikodoan geus moal kaharti ku urang. Antaran aya jelema tinggalin salat sarakaat teu berjamaah nyana 2, tinggalin berjamaah nyana 27 kali salat. Sebab pun berjamaah boga ganjaran 27 ku hari geus eueuh nu diajak berjamaah. Sorangan salatna ngan 27 kali salat. Saha jelemana anu bisa nambalan kos kitu? Ugu urang mah hiji ge eungap. Hampir-hampir henteu. Da ieu wali. Ngabersihan badan. Berangkat tina hate. Ruh teh supaya bersih. Lantaran ruh urang asli nama bersih. Di kotoran soteh ku mata jeung ceuli. Mentak ku Gusti Allah dibere dina Al-Qur'an penjelasanana. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ngadamel manusia tina sperma jeung ovum dicampur aya cai mani lalaki doang eueuh ovum awewe moal jadi manusia. Paling ge bau hangru doang. Kitu keneh cai mani awewe doang teu dihijikeun jeung cai mani lalaki moal bisa hangseur. Tapi dihijikeun cai mani lalaki jeung cai mani awewe diproses di jero beuteung jadi Habib Rozak. Sakitu bentukna, sakitu kaayaanana. Tah, geus. Wari ku Gusti Allah dibere sami'an basira. Dengekeun ku anjeun, deuleukeun ku anjeun ka kawasanna. Tapi urang mah deuleuan lain dipake bertafakur, dedengean lain dipake tafakur, endahan pake sesenangan. Neuleuh sakumaha nafsu urang, mata urang teh resepkeun mun neuleuh nu indah-indah, hayu nafsu urang dihayukeun. Ngahayukeun mata,
malah di lembur ngajak ke puncak nyenangkan mata duit aya kendaraan aya awak sehat jabatan aya celi resepun jasa mun ngadengekeun suara nu indah-indah geus eueuh di lembur ka hotel terus guari timimiti jaipongan terus kadangdutan terus kan naon gitu ngaranna berbagai-bagai suara-suara baik manusia maupun musik tebetah geus di Indonesia mah jangan sakituna doang kaditu ka Inggris ngadengekeun berbagai alat-alat musik nu ngamainkeun kelas internasional geus di Mesir di Inggris wa ka Amerika ka Mesir aya tali perut langsung di itu sakumaha urang we na ieu roh kahijab roh kahijab teu wauheun jeung Allah kahijab roh tapi orang mah alhamdulillah jadi terus masantren terus berusaha tina 1000 santri geus bagus aya anu 100 ge nu wauh jeung Allah jasa maripat tina 1000 ku hiji geus pohara jasa warima boga maksud dedesan jeung Gusti Allah diatur urang harawak urang teh sehingga pengaturan jasad beres make syariat kuari pengaturan ruh make thariqah terus diutar diatur make zikir make tafakkur make muraqabah makin ka dieu makin hebat makin istimewa makin bersih hampang bisa hiber awak urang teh teu kahalangan ku nanaon lamun ruh nangis bersih hiber bisa lain lalagaan hiber teh hiber bebeneran lamun urang guari roh urang bisa hiber teh hiberna lalagaan keneh urang teh guari inget ke alam kubur keur hiber roh urang ka jero kubur urang teh inget ka yaumul qiyamah mahsyar roh urang keur hiber ka mahsyar urang teh hiberan roh urang teh kabeneran kuari mah urang hayang nyaho ka bali ka kute hiber ka kute neuleuping-ping padahal mah di jero kamar urang sorangan bae dihayalkeun ku urang pantai kute waduh luar biasa Belanda di dinya teu make sempak-sempak aja Inggris Jerman Jepang waduh Masya Allah nyelap urang Brebes hiji keur mah hideung moe tambah hideung urang bule mah moe teh hayang rada hideung lantaran boga kulitna onar boga kulitna berem putih geus balik ti dieu karageten barang datang ka lemburna uy bagus amat kulit jadi matang inilah berkat di negeri tropis Indonesia di Kute geus dikunjungi ku urang luar negeri urang Indonesia nurutan nyana moyan urang moyan tadina di dina geus hideung atuh jadi leteng barang balik pajar uwa udah salah emang orang Indonesia saturut-turutna bae datur moe milu moe tela lakur jasa jadi roh urang teh hihiberan eta teh kadeuleu tah ku ahli marifat mah hihiberan roh urang teh tah cenah mah nya roh urang teh hihiberan ku ahli marifat mah kadeuleu buktina Mama Ilyas ketika maot pan katingali ku Mama Sobari dideuleu waduh roh Mama Ilyas naik maut berarti kadeuleu kan roh ya Allah ya Rabb tak ku ahli marifat mah ngan teu ngaromong bae oh kitu mah cenah nya ge bisa neuleuh hitut aya roh ka tangkorak sia meureun aya hitut mah lain kadeuleu kambo roh teh kadeuleu tak eta urang lamun geus nyaritakeun kos kitu rek percaya rek henteu gitulah madak para wali-wali Allah teh para wali Allah bisa leuleuh tah kadinya rek percaya rek henteu nu mantak ge iwati jelema nu ngarasakeun lah kana salat nangeunah iwati jelema nu ngarasakeun lah kana rahasia-rahasia Allah nu geus disingkapkeun ku Allah dengan kata mukasafah teh disingkapkeun jadi kadeuleu urang awewe dibungkus teh kadeuleu begitu disingkapkeun nerokna uy kadeuleu
barang disingkapkeun masyaallah ternyata hutan belantara kadeuleu singkap nah ieu mah maknawi ihijab maknawi disingkapkeun ku Gusti Allah plek masyaallah nah geus lamun bangsa maknawi lelembutan kadeuleu roh kadeuleu wah dina Al-Qur'an ge yasalunaka anirruh kulirruh min amri rabbi pan gelinganan kos kitu bener jasa lantaran ruh min amri rabbi mun eta ruh urusan pangeran mun ku Allah dek didelekeun eta ruh ka urang naon hesena teu meunang soteh dijelaskeun roh teh kieu roh teh kieu teu bisa lantaran teu masalah lelembutan tapi lamun urang kuaringan urusan lelembutan urus ku urang lelembutan awak urang timimiti latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul khofi latifatul akhwal latifatul nafas latifatul qalb berarti urang teh geus bisa ngurusan masalah lelembutan di awak urang coplok engke roh urang teh bisa ngahiji jeung arwah-arwah muqaddasah ngahiji teh geus bisa nempo ruh si anu ngarep-ngarep kadatangan zaki ya kiai lumayan kamari sekupi kuari masukan meong kadeuleu tah gambaran lirik mata celina wah maknya percaya teu percaya geus kos kitu bae tah mah deuk percaya kajen henteu kajen ieu mah keur nyaritakeun dunia batur dunia nu hese jasa ruh teh diolah kumaha carana teh ngolah ruh berangkat ti awak heula lantaran urang ayeuna aya di alam nasut alam kholqu alam pinuh kelalagaan alam pinuh permaksiatan alam pinuh pohoan kuari kurang dilempeng-lempeng melalui syariat pas jeung aturan syariat kuari urang ngurusan roh endek nyaba ka alam malakut otomatis atuh ieu rohna dibersihan bareng jeung ngabersihan zahir Canggeus saetik-setik dibersihan ruh tina panyakitna ujub takabur ria hubul jah hubur riasa hubul mal hubul dunia eta teh kudu dibersihan tambahan ku ari tina hub-hubna kudu cinta ka Allah cinta ka Rasulullah terus nu mana nu kudu ditenden nu mana kudu dipicen beres urang bisa bisa engke bakal robah sorangan urang teh teu hayang ke kana dunia awalna mah dipaksakeun kabelah ditu nama teu hayang bisa jadi teu hayang endek naon atuh lantaran dunia ieu fana kuari ku urang diudag-udag isuk pageto bakal ditinggalkeun rugi amat ke di akhirat roh urang heulana bakal disidang ku Gusti Allah langsung eta teh isin amat lamun urang ngudag-ngudag dunia komo make ayat tah mulai ijid kana dunia teh geuleuh kana dunia naon kitu ngaranna kitu jariji kana dunia teh embung sama sakali geus embung bae kana dunia teh indah roh jeung Allah ketika zikir leng ketika maca Quran leng asa ngobrol jeung Allah asa munajat jeung Allah selalu kuari bau ngambe jelema teh bau ngambe omongan jelema teh bau embung jeung jelema percis kos Kangjeng Nabi Musa ketika Kangjeng Nabi Musa mantas di Gunung Tursina terus kalembur embung ngomong embung neuleuh lantaran neuleuh jelema teh sato kabeh bau kabeh andai kata teh dicagerkeun ku Gusti Allah atuh geus Kangjeng Nabi Musa teh moal bisa berhadapan moal bisa nyampaikeun ka masyarakat cabut deui nu etana ku Gusti tak balik deui ja biasa deui setelah ngobrol jeung Gusti Allah ngomong mukalamah jeung Gusti Allah can dicabut ku Gusti Allah etana kebersihan jiwa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa teh embungeun deuleu jelema embung deuleu alap perem tapi teu nyasar. Itulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa waktu can dicabut. Ketika geus dicabut biasa deui Kangjeng Nabi Musa. Nah, ketika Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah, padahal harita jeung pamajikanana aya seuneu
sedangkan poek bebeja Kangjeng Nabi Musa ka pamajikan anak putri Kangjeng Nabi Syuaib di dieu heula dek ka mana kakak dek neang seuneu urang teh kapan poek ulah lila atuh Kak mangga ieu teh gambaran seuneu teh sakadar seuneu cek zahir mah tapi kesdot ku magnet Gusti Allah pamajikan nu sakitu geulisna keur mejehna luar biasa pika cintana anu dedeheun jasa pamajikan ka Kangjeng Nabi Musa tapi eleh ku seuneu ditinggalkeun pamajikan nu babarengan jeung Kangjeng Nabi Musa ulah ngabayangkeun pamajikan urang jore nyungir ieu mah pamajikan nu seungit geulis luar biasa masyaallah mun dibuka bitisna cedaan pan urang mah barang dihitung 99 asma Allah nempel di dinya ngan cedak tah ieu mah lesang masyaallah tapi ketika neleuseuneuna eueuh nanaonan teh pamajikan teh cicing di dieu tungguan kakak dek neleuseuneuna heula eleh ku seuneu secara zahir mah kos kitu tapi lamun diterjemahkeun lain sambarangan seuneu panggilan Allah dibentukeun seuneu urang ge pan kitu pamajikan sakitu geulisna ketika urang hudang peuting tahajud neuleuh nyingkap teu jadi aduh eleh kuping-ping dua cek ngena indahan ieu jeung tahajud tunggu nama boro-boro tahajud subuh ge henteu eta urang Cikupa teh ka ditu teu beres nah kuari mulai dirapian bersih roh orang kampungna geus ngarobrolkeun ai Zaid ka mana nya geus lila teu kapanggih bejana nyana di Gunung Karang keur naon jajepi bae rindu asana tah manusia sekitarna geus rindu ka Ki Zaid yuk urang teang yuk urang teang yuk ye depan kudu make mobil nyewa mobil sanggup titah kusaha hanya sekedar dek neuleuk Ki Zaid di luhur Gunung Karang sanggup nu boga mobil sorangan panggilan Allah kasdot ku nur ilahi Allah kapanggih di ditu mung kapanggih janana jeung jelema di jero bae kulan ye kami ye teh lembur di itu ye salembur jeung anjeun geus di dinya bae kula mah teu kaburu lep eueuh soraan teh hayangeun kapanggih geus aing mah di jero bae zikir ka Gusti Allah Allah balik ti ditu bebeja ka urang lembur aya sorana doang budak aing teu kapanggih jeung jelemana cek nu ngadenge aing panasara amat yuk urang ka ditu brang ka ditu kadengela suarana terus ambalaya dengan sendirina gerak Allah lantaran di dituna aya nu cinta ka Allah abring-abringan ka ditu bari jeung teu kapanggih jeung senang bae neuleuh lawangna doang geus pohara padahal lawangna ge di wieuna ngantina awina ge geus lain awi nu normal tapi luar biasa indah jasa komo ngadenge sora komo bari jeung aya mah kadeuleu pohara jasa tah eta teh jelema geus dipake ka rindu ku manusia nyanana teu rindueun ka manusia rinduna hanya ka Gusti Allah doang mahal geus tah ketika nyana ngadoa mustajab da'wat ketika nyana caramah memberikan mauizah nyelesep ketika manehanana nyaritakeun bahwa dunia hina nempel lantaran dirina geus hina kana dunia urang mah nu mantak ceramah terus bae ge teu nyurup nyanana can kasurupan ketika jaritakeun dunia hina henteu ka urang sebab di dirina resep jasa dunia kitu bae terus itu bae terus tek ieu mah geus murni jasa mantek jasad nu hideung teh tadi teu mandi geus sabulan ketika turun ka handap jelema luar biasa teu kaambe bau padahal bau teu kaambe babejana seungit bae seungit bagus kunaana teu kalimpudan ku cahaya ilahi tah wadahna hideung leteng pendek atawa kuru tapi nu di wadahna rohna mulia ahli Allah eta jasad wadah ka bawah mulia cicing di mana bae di lingkungan mana bae tetep dihormati tetep bae di mulia
kajentengnya turunan Habib tapi tukang mabok Habib tinggal Habib embung kadatangan jelema baheula mah kadatangan Habib teh indah luar biasa di Arab tapi kuari aya nu ijideun keur mah teu nyaho kana kadar kahabiban di samping teu nyaho dirina mabok hate teu narima ruhani teu narima mulia tinggal mulia nang saha kitu ulah nyalahkeun Habib ulah nyalahkeun masyarakat salahkeunlah dirina teu wauheun jeung Allah lamun nyana dirina wauheun jeung Allah moal kudu hese kabeh ge ulah pangkat Habib pangkat caca ujianna dimulyakeun lantaran wadah kumaha nu diwadahanana goblok sia sasalaman ka aing cium tangan atuh emang aing kiai pan tuh nya gitulah. Ieu urang lamun carita alam ruh terus nangis mulaya pohara mantak cak di diena paing kana tiru haripatan billah lamun roh maripat ka Allah wauh jeung Allah kemudian mukasyafah kasingkab kana rahasia-rahasia zat Allah bisa nganyahokeun rahasia-rahasia zat Allah dakwa Allah kapan disingkabkeun Nayalah kanal badanul ladzi tawa alaiha awak anu ngawangku kana roh nu mulia bisa jadi aziman syarifat yuktabasu minhul ama anwar bisa katembong kadeule kacokot cahaya manawi neuleuh beungeut nama hideung tapi kadeulena bercahaya wal asrar jeung berbagai rahasia wa yatabarraku bihi hayyan wa mayitan jelema teu kudu dititah menta berkah hese tama kos kitu mah tama urusan Allah nu ngagiringkeun Allah kajenteng wiridan we udang ti peuting bae ge ai ku Allah henteu digiringkeun henteu lantaran lain ahli Allah kadeleuna aja biasa bae malah dahar malah teu puasa tapi Allah geus ridoeun lantaran geus bisaeun nyana teh ngatur-ngatur ruhani di alam barokah geus jelema kabeh asud bakalna anu teu nyahoeun mah si eta budak kamari ya ja ibadah teh kadeuleu maca Qur'an teh kadeuleu puasana ditahan jelema hai ulah sok minta berkah ka dinya ka aing ban aing mah kolot aing kiai heulaan aing jeung nyana jadi kiaina tetep bae ruhani teu bisa nyambung ruhani menang nyieun Allah jeung ruhani ahli Allah tahan ku sabaraha kompi moal bisa bilukan jojore terus moal bisa kajen kukumah ge rahasia Allah geus nyingkap di dirina ngan teu ngomong dirina batal mun ngomong bakal dipenta berkah keur hirupna geus maot ge sarua bae nu mantak wa yazdahimun nas ala qabrihi jelema jararah hararese diulah-ulah ge jararah bae nu mantak Gus Dur teh teu katahan per harina sabaraha ratus mungkin ribu aya kuari daftaranana per minggu kula pohoan sabaraha ribu diulah-ulah saha nu ngulahna moal bisa dihayu-hayu titah zarah ka Soeharto malah Habib Rozak geus dibere duit titah zarah ka ditu duitna mah dicokot jarana mah henteu hawal Soeharto dikerahkeun kabeh bupati jeung camat titah merean minyak Kipudoli ge kabagian nyana teh eta minyak naon kana merekna teh Haji Budali naon kana jeung kecap atuh titah jarah ka ditu teh jarah tetep bae hese bae ruhani teh nyambung lain ahli Allah bisa nyebutkeun kos kitu di dieuna tertera wa yazdahimun nas ala qabrihi dibere hayang bae Bung Karno titah diulah-ulah di zarahan sabaraha kiai nu ngaulah ngazarahan ka Bung Karno sabaraha politisi nu urang ngazarahan ka Bung Karno teu kataan kiai nu ulah nitah nu ngaulah-ulah ngazarahan ge zarah di Garut aya kiai ngaulah-ulah zarah ka Bung Karno ulah tama lain wali ulah sapira tama pejuang dong ulah sekian tahun nu ngaulah-ulah zarah cak muridna mama keur ieu mah ngaulah-ulah lah ulah loba omong nyaho cak nya di Bandung almarhumah Abah besi kaditu zarah bae bah panjana mah lain wali teu nyaho bae urang mah penting wali geus bae zarah bae
nunyarahun jarah Gus Dur sering jasa zarah ka Bung Karno. Nah eta teh hese kos kitu diulah-ulah zarah bae dititahan ka Soeharto saha nu daek zarah. Hese teh kos kitu kuari stop titah ulah zarah ka Maulana Hasanuddin moal bisa. Kuari coba dititahan titah zarah ka sanu geus bae tata bupati teh eta embung malah anak nage tilok zarah. Anak nage tilok zarah haol ge geus tilok. Geus hese teh kos kitu mah mentak dideuleu sanggeus maot loba nu zarah wali. Geus besa kitu beta mah lamun eueuh nu zarah lain teh mah paling tarab solihin atau biasa bae asal geus maotna loba nu ngazarahan lain sambarangan roh mah teu bisa dibobodo. Roh mah teu bisa dibobodo diajakan urang zarah ka mana ka anu. Beuh teu hayang aing zarah ka anu mun ka anu mah hayu. Ji jarah ka anu kitu dana sok aya keris ragag tuh beda kan. Keris ragag di dinya. Ai jarah ka wali mah motif keris, motif batu, zarah teh hayang di aku murid deh ieu mah di keur hirupna wau atawa keur teu wau ieu mah tugas maot ge janyana mah teu maot ieu. Sugan be urang kadeuleuan kunyana lain sugan deh yakin ka di akhirat kunyana di awean ka dieu kunaon ieu peunih masuk jarah. Tah urang teh aya kadinya tah secara gaib. Tah beda deui jeung zarah ka bangsa nu serem-serem kitu lain deui tah mah. Tapa ujung-ujungna boga peso koneng. Yang naon ieu peso koneng? Ko lamun aya kunci di kitu gedho ngajetrek sorangan. Lamun aya awewe embungan tohelkeun. Lamun tetep teu daekeun tojoskeun. Masyaallah. Demantak wa yustasfa biturabi. Bisa dialap cager, dialap waras turobna nu mantak sidina Ali ku Gusti Allah dirahasiakeun kuburanana mun andai kata dipendem beak taneuhna. Beak taneuhna. Kuari eta si Kangjeng Nabi jeung Sidina Abu Bakar jeung semua mun teu ketak masyaallah. Lebu makom Kangjeng Nabi aya nu mawa dibawa ka dieu ka Indonesia. Diteunden lebu nu asli tapi sing ade loba nu teu asli. Loba nu teu asli ieu mah aya kebenaran kiai urang Cirebon dibere nyana wau aya lebu nu aslina eta deudeuh jasa ka lebuna da lebu kuburan ieu mapan eta teh sabulan sakali dibersihan makom Kangjeng Rasul teh ku lebuna teh dikumpulkeun urang Cirebon kiai anu pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir eta teh pan aya daftaranana anu pernah Kangjeng kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh aya daftaranana di Cirebon sabaraha di Banten sabaraha urang mah teu nyaho. Mantak ge, tatanyakeun ge, saha nu pernah kapanggih jeung Hidir? Hayang ka dinya. Hidir mana ieu? Nah, ya hiji kiai urang Cirebon pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir, kemudian nyana aya nu mere tah, lebu makom Kangjeng Nabi. Asa Kangjeng Nabi bae diteundeun dihandapeun di anggal. Teuneun dihanapeun anggal. Eta mah asa ngimpi asa henteu tapi sare ngan asana kakarak ner doang sare dan kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngobrol jeung Kangjeng Nabi mantak ti harita tanyana teu kaluar-luar kemudian ka Gusti juhunkeun Gusti abdi geus resep jasa ieu kapanggih jeung Kangjeng Nabi lamun abdi ayeuna dipanjangkeun umur bakal nambahan dosa abdi mah manding maotan bae 40 poe harita maot daftaran nu pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir sampekeun ka ayeuna aya daftaranana. Tah, mantap coba urang deuleu daftaranna di ditu. Aya barang aya. Oh, kapanggih di Cinglu. Atuh mah jadi santri Korea tah mah tuh. Nah, ieu mah ala kadar secara global. Mun nyaritakeun roh ti aslina heula. Meresihan panyakitna moal kuat. Orang bakal lenglengan bakalna sebab dimensi orang kalam nu itu bakalna poho ka awak dicaritakeunana doang ge dicaritakeun bakal poho ka awak sorangan urang lamun salat geus poho ka awak berarti urang teh leuwih mengutamakan roh ai urang mah kuari lantaran inget ka awak urang roh urang nu poho tamun urang kuari ngabahas roh terus lalaunan teng tina berbagai latifah panyakit ieu piceunan bakal kieu panyakit ieu dipicen bakal kieu ngawujudna nu ieu dipicen bakal kieu pan eta teh bakal ngabentuk eueuh riaan bakal ieu eueuh ujub bakal kieu eueuh takabur bakal kieu nu mantak kanyahoan ieu kakarak setengah wali nu eueuh panyakitna anu kanyahoan teu ku ahlina mah lamun ieu geus tereh ieu lamun ieu kamari geus hampir jadi ngan kabere ku atut turun deui
kanyawa nailah ala kadar roh teh si jasad bisa mulia ketika rohna mulia mun rohna kamuliaan sakitu jasad mulia sakitu dengan kata singkat mun rohna arif billah ma'rifat khosohnya geus datang kahalatun iza wasala abdu sumia arifan billah wa jasa geus tersingkap rahasia-rahasia zat Allah kasimpulan nama wali we jasadna jadi mulia lantaran ngawadahan nu mulia urang ku arieu resep jasa kamaen cimplong roh urang teh resep jasa engke ngabatur lagi jeung nu si cimplong deui engke ngabatur teh jeung si eta deui bakal kapanggih urang nyambung woi aing ngan cimplong kitu bener nyambung teh jeung eta urang atuh ngamain teh main remi teng urang ngobrolkeun remi si itu nyambung nu teu nyambung moal daekeun nyambung teh nu sok judi remi gaple eta di urang osok main kasino nyaon kasino Indro Dono nyambung deui jadi nyambung sah roh teh nyambungna jeung eta tadi ku ari urang ngobrol jeung DPR moal nyambung disambung-sambungkeun jeung moal nyambung tapi DPR jeung DPRD atuh nyambung we bulan arep ka mana urang ka Cianjur non nempo embe perbandingan ceknya nanti coba keluarkan modalnya sabaraha duit gitu nempo embe untuk perbandingan ke bisa dikaji ku urang jang naon engke jang diterapkeun di lembur urang sabaraha juta ngamodalan DPR ka Cianjur nu deukeut baheula ulah ka luar negeri jam sekolah perbandingan untuk diterapkan kemajuan di satu daerah untuk di daerah yang tertinggal geus sabaraha ka Garut geus sabaraha juta puluh juta ka Cianjur sabala puluh juta mun hayang nyaho mah tah di DPR teh kos kitu tah ka Bandung ka Bali apa aya nu diterapkeun di daerah urang Tangerang eta teh sabaraha ratus juta teh ngamodalan tangkorak sia mun hayang nyaho mah ka Cianjur ka Cipanas ka Garut ka Tasikmalaya perbandingan jutaan teh emang deuk lain ngamajukeun negara deuk lalagaan doang mana nu bisa diterapkeun atuh di urang sugan atuh hayam pelung eueuh sugan atuh kitu naon ngaranna embe Garut eueuh embe Cianjur atuh eueuh tungtungna mah boro-boro ngurusan embe nu aya ge ka pondok ngadaharan bea santri mah santri kadang-kadang mah aya kieu model di pondok bae santri deuk dahar mantep jasa aya kiai liwatan ditinggalkeun ka nyana tah aya embe kadinya pat ai embe mah teh nyaon ka kiai pan nyana mah atuh atuh jadi diheula santri mah oplo tolol kos budak leutik atuh naon lumpat atuh atuh cek urang mah sieukeun heula embena atawa soangan henteu nyana bae lompatan aju kiai nangtung bae di hayang nyaho deui atuh bae aku embe oplo kabehan keur cerita urang urusan roh aya parantina geus lamun urusan jasad aya parantina baik pengurusan secara zahir maupun secara medis aya kitu keneh roh geus bakal kanyahoan mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu ngajadi ku ari bersih jasa kanyahoan ku ahlina mah nu matak bisa ditegur ku guru mursyidna sia urang sia tah pagawean sia teu anggeus lantaran dek dibentukeun model kitu teu anggeus bisa ditegur neangan guru mursyid eta lah nu hese anu bisa negor ketika urang salah. Iya mah guru mursyid teh lain gitu. Sia kamari milih mana? Milih katut kan dibere duit sabaraha duit, kos nu marah teh. Dibere duit sabaraha duit sia? Kan sia murid aing. Ngan 20 juta. Aing kan 10. Je. Cak murid. Ih engke dia tuh kurang mangmentakeun. Hah? Aing teh kudu datang, penting mangmentakeun. Ieu pan guru jadi kieu ka balai nyari. Nu mantek aya tah. Nu norekat di Pandegelang aju ngadukung atut batal boro-boro dek jadi wali ngeunah ge moal teteh kana ibadah salat teu ceuli datang ka ngeunah bage demi Allah moal maka demi Allah naon sabana lantaran gangguan ruhani teu dipiceun teu ngabentuk geus loyog leumpangna ge lain deui lamun jelema geus bersih leumpangna ge lain deui leumpang deui kadeuleu teng diuk nage lain deui bae pokona mah kos ku basi kiai atuh pokona mah nyaho sia mah aing ge jatuh nyaho
gitulah keayaan roh jeung awak bisa mulia lantaran awak wadah mun ngawadahan roh di mana rohna ma'rifatullah wa rasul wallahu a'lam.